Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Syaira Desifa Herlambang di kelas 10 IPS 2. Ayeuna abdi bade nyaritakeun carita babat Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur saktina. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji jalma anu bisa nandingan. Dina hiji waktu Kean Santang teh ngadeuheus karamana. Dirina teh hayang ningali getihna sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten tapi teu aya anu bisa nandingan. Prabu Siliwangi geuwat nyawuran para ahli nujum karajaan. Menta bongbolongan sugan we aya jalma anu bisa nandingan Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehna teu aya nu ngajawab sabab teu aya jalma anu bisa nandingan Kean Santang. Dina hiji waktu Kean Santang teh pamit karamana bade miang ka Mekah rek nepungan Bagenda Ali. Barang nepi ka Mekah, Kean Santang teh patepung jeung aki-aki. Terus Kean Santang teh nanyakeun, "Ki, ai Bagenda Ali teh ayana di mana?" Terus si aki teh ngajawab, "Ai Ujang teh saha?" Terus Kean Santang teh nyaritakeun dirina anu sabenerna. Terus tujuan Kean Santang aya di Mekah. Si aki teh ngajawab, kitu. Yuk atuh tuturkeun aki. Karat ge sababaraha langkah si aki teh pok nyarita. Iteuk aki teh tinggaleun terus nitah Kean Santang pangyokotkeun. Kean Santang teh nyabut eta iteuk tapi angger we teu bisa dicabut nepi ka Kean Santang geus ngaprot. Kesang iteuk teh angger we teu bisa dicabut. Kean Santang teh curiga, saha ai ieu aki-aki teh? Ternyata eta aki-aki teh Bagenda Ali. Akhirna Kean Santang teh bisa neang ilmu ka Bagenda Ali. Sanggeus dirasa cukup neangan ilmu, Kean Santang teh hayang balik deui ka nagrina nyaeta Pajajaran. Ku Bagenda Ali teh diamanatkeun Kean Santang teh kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Ku Bagenda Ali, Kean Santang dititipkeun 2 barang, nyaeta tasbih jeung Al-Qur'an. Kean Santang teh mulang we ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu asup ka agama Islam. Tapi pramana nyaeta Prabu Siliwangi teu karesaeun asup ka agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan, Garut. Ceuk sakaweul di dinya teh anjeunna ngahyang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung.